melurus. Pulau Majedi. Nah. Pada kemana Pak? Ya, itu tadi meluruskan sejarah saya Pak. Pak, dingin eta cenah Ibu Ratu Ganawati tapi duka ti mana Mohon. tina gitu ngan nomor hiji nama sok aya di antarana jalmi anu ka dieu rata-rata memang ngudang-ngudang teh kan kadunyaan mohon. sanajan ayeuna 7.7 peuting di Karamat moal mayar mere duit 1000 perak ogenan tetep urang ngajalankeun sareng teh kudu jeung ikhtiarna da mah datang ti lalangit gitu cuman nomor hijina sing yakin ka Allah yakin ka diri yakin kana syariat gitu jadi ulah ayeuna ngomong oh loba kadunyaan di anu lamun apal mah sarta aya sek aya sa kawo cenah di Pulau Majeti teh aya sekian kibik karena tetep katingali ku panon lahir Mohon. dalam katingali ku panon lahir mah kukuring gak digali maintan gitu Mohon Pak. tanya abdi memang atas nama juru kuncing saukur ngurus lah ka Roma gitu cenah aya jalmi piraku hoyong sumping jaro ka dieu ku abdi dilarang mah gitu cuman meureun urang teh salit tenteuna nya pada cekolot cenah jelek bumi jelek setan jeung manusia alam tilu alam gaib alam manusia ari ieu mah katingali ku panon lahir urang alam itu mah teu katingali ku panon urang tamarnya urang teh kudu meureunan pamit itunya sampurasun assalamualaikum mah hariana sasama nu katingali ku panon lahir kudu punten kumaha mah gitu ulah sok Etika kaprah tah eta gitu nah. kuring mah kitu sarasna di dieu jantan teu sagawe memang kapungkur mah pinuh-pinuh wae dang nu diudangna kan kadunyaan ai kuring mah sok dirarat heula didongengan heula mangga bade nyareat mangan lamun sia hayang duit usaha gitu sanajan ayeuna nu tadi disebatkeun si 7.7 penting di Karamat ge mah aya nomor 2 1000 perak ari teu aya izin-izin ting Allah mah dikesakeun ku Allah mah kitu salaras. Berarti kata orang kan menganggapnya di situs ini untuk mencari keduniaan dalam arti harta atau apa, berarti itu anggapan yang salah. Iya, jadi perhitungan anak hayang anu langsung menang duit padahal teu kitu. Padahal enggak gitu ya, Pak. Cukang lantaran jalan syariat nah. Gitu. Leres. Lamun ayeuna gampang jeung babari rumpat ka Karamah Pulau Majeti, moal aya mah sangsara moal aya mah susah beunghar sadayana. Mana teu gampil sagala rupa. Meureun Bapak kade make mobil Mercy. Nah, gitu. Nah, kudu bisa ngajelaskeun, bisa ngomong kitu teh kudu bisa ngayakinkeun ai kuring mana mangga bade nyareat mah yakin mah kanu kawasa. Saha jaminan nu hayang sangsara, saha jaminan nu hayang balangsak sadayana ge hoyong beunghar hoyong senang, tapi kan kekayaan sagala rupa ge gurati Allah kan. Mohon. Gitu. Itu salaresna. Terus kalau kata cerita sejarah di sini itu penghuninya Ratu Gandawati dan saurna teh nya ya saurna saurna bili-bili lepat di abdi nya tenan naon kahiji Ibu Ratu Gandawati
boga Selang Kuning Sleman Anom teras mayang Muna Raden Danang warna ke Bogus Malbaini ke Bogus Tereng terus para hiji reng-renganana sepertos Mas Boga, Mas Badaga, Mas Empung, Mas Jembung, saurna. Iya. Kade, abdi mah iman neraskeun nerusin dari yang sesudah-sudah dari leluhur yang sudah-sudah tapi jadi juru kunci. Terang abdi ti ditu nama gitu da saterang kitu wungkul. Sok usul nanaon ge pamit. Ka hade da ngaran-ngaran jalma mah beunta oge teu ningali kan saurna kitu. Beli dan tahu cuna wah diploma jati mah anu lah da kuring hoyong beunghar. Hoyong loba duit mah gitu tapi teu kitu. Mah kieu abdi geus sos aya guratna ti kudlat iroba abdi kedah kieu mungkin mana ina tamun teu sapertos kapungku. Nu kahartoseun we mangga, nu teu kahartoseun lah mangga kan sanes kuring mah kitu. Gitu. Lamun kuring niat jahat, oh bisa bakal dengan kenyataan teh aya naon, eksaha nu tangga walarna. Kan kitu. Kuring jadi goreng kan. Kuring mah sok pahit. Terus kan di sini ada budaya-budaya apa itu bumi apa sedekah bumi. Oh, sedekah bumi. Itu. Batas sedekah bumi mah penjelasanna Pak. Ya, penjelasanna urang teh nyukurkeun ka Gusti. Di Pulau Majati teh di urang teh hoyong laukna asa daekna. Hoyong tututna asa daekna. Hoyong parena asa daekna da kasebatna itu pasawahan. Sagala ge teu kirang di Pulau Majati mah nya ku urang teh disalukurkeun ka Gusti meureun hasilna rame-rame ngariung ngadaroa gitu. Masalah efekna hiburanna kitu kieu mah nya mangga we gitu. Sakitu disuhunkeun ka barokahan sareng ka mangpaatanana keur urang harup gumar dalam dunya. Sakitu tapi mah. Sok we ayeuna mah lurus-luruskeun kumargi da benten-benten versi. Komo bisa nyarios bari teh tiasa ngabuktikeun kan dapat ka ditu. Gitu. Kuring mah ayeuna mah nomor hiji mah yakin ka diri, yakin kana saneatku ayana ieu. Naon patilasan teh berarti meureun aya ti luhurna, da kuring oge boga bapak, boga emak. Da bapak emak kuring meureun gaduhkeun ka dituna gitu. Terus kan di sini dulunya itu pulau, terus di sininya itu katanya rawa apa gimana? Memang rawa, saketerang abdi sadana rawa. Rawa berarti ya. Berarti ini dulunya ini pulau dikelilingi oleh rawa. Iya. Kan santosna dikeruk, janten saat ya. Terus jantan serang, kayak gitu ge ari musim banjir mah tetep ngamprang kuninga ieu ku bapak oge. Tah Pak, amun hubungannya keramat Pulau Majeti dengan keramat-keramat yang lain itu seperti apa? Lah, ari cerita ieu mah. Ngan ari cek menurut kadinya mah kumaha ge urang nya ngan teu mungkul. Meureunan sadayana ge gabungkan ka mana-mana ge kan dulur urang. Mana diayakeun ayeuna kawargian teh ti ditu ti dieu ge pan dulur urang. Cuman ayeuna ti ditu ti dulur urang ulah nepi ka ngaranjah ka lemur urang anu teu pararuguh. Kitu geuningan sok ngabantu mah ti mana-mana oge gitu tah mungkin sigana kitu. Tah Pak amun cerita kata leluhur. Nyi Gandawati sama tadi Prabu Selang Kuning itu dulunya ceritanya seperti apa dulunya? Sugan tetenawan ya mah. Apa aya hubungan ka Galuh gitu? Ka kumaha da kapungkurna eta teh. Nya ari sauna memang sadayana ge nu ka Cirebon ka mana-mana ge masih aya hubunganna keneh nya. Sadayana kan aya sejarah catatanna itunya salah kuring komo itu ngan kopi can diaos kabeh. Itu sapertos ranca. Ke wadana-anana kan terus ka anu. Kan kitu aya ya nepikeun ka Rawalakbok sagala rupa. Rawalakbok. Dina sejarah itu mah kertas. Itu kan kopi can diaos sadayana pilih lepat teh. Pilih lepat. Gitu. Berarti kalau dari sejarah zaman dulu ini teh situs ada kaitannya dengan kerajaan Galuh. Saur nama. Mohon. Berarti Prabu Selang Kuning itu dulu di Galuh tuh seperti apa? Apakah Prabu atau saur nama Prabu. Saur nama tapi lah duka lah beli kerang jelas da abdi mah rasina sakitu ungkunya mana kapungku teh abdi zaman nyuhun sasajan teh nya kade bisi saha sia nyaho jadi kuncen saurna teh kitu geuningan tah pamitna ka ieu sok salianti ayeuna ngusulkeun warga urang luar teh pentingkeun heula warga masyarakat urang anu tanina sing mulus pepelakanana sing mulus nu marlakna sing panen wae sing padahal lancar gitu samemeh batur teh kareng ke batur nu diusulkeunana gitu ulah batur heula gitu mudah-mudahan kabarokan ka Mang Pantas sama batur atuh ka urang heula ngan ari di urang aya paribasa cenah kahieuman bangkong
pada mah kurang kumaha hayang naon ge di Pulau Majeti mah pangseueurna lah mengarah ka dinya mah sok batur ge hoyong tutut lompatna ka Pulau Majeti kurang tah gitu terkenal eta. Siap. Berarti abdi istilahna di dieu henteu sugan abdi pinter anu pinter tobat ka pangeran teu tiasana naon sababna dangaranna jalmi sifat keluputan kelepatan tempatna salahnya nah, Pak gitu. Leres Nomor hiji urang mah ngamumule sejak silaturahmi sumping ka dieu mamanawen aya ridho Allah urang ngajankeun teh sugan bae atuh tos ti dieu teh mengusaraatna aya kabarokahanana jeung kamangfaatanana da cek urang mah kawasa aya cuma Allah mah da sami wae da ciptaan Allah urang kan teh tinggal ku pada lahir sabatna kawasa teh siap. Nah, berarti panginten gitunya Pak untuk meluruskan anggapan orang-orang yang di luar iya teh sepertos kumaha jadi saralah kapal tah ayeuna mah tos terang da ti juru kuncina langsung atas nama saha Pak manawi Pak Yoyo Heriana sih.